Baraya aya nama orang ninyuh kopi. Yo guningan eueuh caian sugan teh aya caian. Ka mana? Bah, pangnyanakeun cai tuh dina galon. Rek naon make ka salon maneh teh? Raribut. Rek perawatan, aya naon acara naon aya rek ulang tahun teh ya maneh teh. Tulus ya. Ulang tahun teh. Ah malila siap perawatan ge da anger geus di omes eta ge kuku ge pasti we bakal bararo deui da ngarit beureudak. Lain arek ka salon. Tuh pang mawakeun cai dina galon ye aek naher cai urang teh hayang ninyuh kopi. Oh, rek eteun cai. Abang jeung nu saliwangnya. Alah Kitu aing mah. teh hararese. Aya we si Amu. Gua hayang ninyuh kopi kakaraeun mah hayang ninyuh kopi hideung. Boa si Aki meureun ieu teh si Nini ka urang teh. Aku nu dititah dicokot Ieu. ya. Ka dieu. Gawatkeun tong lalila. Jang naon atuh cenah ieu teh kudu nyokot ieu jang ngomong cai di mana. Urang ninyuh kopi, ieu caina gawat bawa ka dieu. Ya, paralon jang ngomong cai di mana maneh teh? Astagfirullahaladzim. Paralon, cai dina galon. Tuh ek ninyuh kopi. Paralon nu kitu paralon teh. Ai maneh belegog nyebut paralon teh kumaha atuh? Sok aya wae lain sok-sok nginum kopi ya makalah hayut ini tah we rek ngomekeun cai kudu mah paralon mun cek aing aya teh di jangan ngomekeun cai di mana atuh cenah nya raribut maka kudu nyokot paralon aing mah teu kaharti si Ambu mah euy sok rada tara merenah aing tah teh kurang panjang meureunan atuh da mun aing ngomong teh sing panjang gitu nu panjang gitu rek nyambungkeun cai meureunan eta teh beupeus jiga nama gitu lah riweuh jeung si Amu mah da kitu kan jeung rek ngomekeun cai nanti ka mana teh Ieu teh tadi teh tita nyokot ieu lin kalah mama wae paralon lin nu kieu tah nu kieu cai dina galon nu kieu mah galon atuh lin paralon maneh teh aing ngomong teh sing bener bisi teh nyawa mah nu kieu teh galon tuh itu paralon nya saha ieu teh tadi teh galon cai dina galon lain kalah ngagugubug ieu paralon teh aya utara rusing euy dititah teh mung saliwang itu dibenerkeun teh beunang dibenerkeun nu kieu mah galon tah eta paralon pan tadi teh nya kah nyokot paralon kumaha ieu teh si Amu teh ieu meureun apal ngaran teh nyaho rupa si Amu teh atuh ku hanteu aing kudu diajar deui isuk mah maca geura ieu paralon galon tah paralon galon tah jadi mun tah nyokot galon tah ieu mun nyokot paralon eta ieu mun nyokot paralon kudu ieu kudu galon si Amu mah kurang pergaulan juga nama nu kieu disebut paralon kudu di eta kudu dibere catetan si Amu mah jeung gambar jadi nu kieu para galon nu kitu paralon jadi engke teh mun nikah teh moal pahaya moal paharili eta teh manehna